Hmm, biasana lutung teh hirupna teh bergerombol. Muncul ayeuna mah grilya. Sakompi akina apa lutung? Lutung teh nu siga monyet tapi warnana hideung. Buntutna panjang. Lutung. Rada kasep-kasep gitulah. Hirupna teh bergerombol, sakompi ninikna, akina, bapakna, makna, mamangna, bibina, uyutna, janggawana pokona saborono yot bae manehna teh hirupna teh osok tara papisah ieu. Tara papisah. Pokona lamun isuk-isuk teh manehna teh bring, wah ngabring. Kuntayang kana tangkal bararadag. Biasana cicing di leuweung gerotan, di leuweung lain di lembur. Dina tangkal-tangkal kabeukina bangsa pupucukan, bungbuahan. Tah nu ngaran lutung teh. Lamun laliar teh bring, wah eak kanana teh. Kuntayang, wah haleureui. Incuna jeung incuna, mana jeung induna, bapana, haleureui pokona mah. Wah. Siling lelepkeun, siling teke, siling tejeh, siling wah pokona mah teu ngajedog wae. Si lutung teh kadang-kadang nampiling bibina, nampiling wah pokona mah geus teu deui ngajedog bae. Kuntayang. Datangna teh sore-sore nya baal. Sore teh lamun rek ngararampih rek mun molor teh sok mun salare teh sok brog tah aya sariungan. Caricingna teh dina tangkal. Kitu jeung kitu teu bosen-boseneun. Da kitu kahirupanana meureun ari lutung mah. Tah lamun keur salare teh kadang-kadang breg hujan. Wah, kadang-kadang hujan maribis, hudang nu hujan nu gede teh ya. Pokona teu bisa diprediksi we. Pokona mah lutung teh teu bisa memprediksi hujan. Nu puguh teh lamun hujan kahujanan, lamun panas kapanasan, lamun tiis katiisan. Tah eta lutung teh. Nu matak makna sakadang mas sakapeung masuk ngobrol ka bapana teh, ka salakina. Mun keur hujan kitu. Da kahujanan teh atuh jibreg tiris ngarohod kabeh. Ngarariung. Sok ngobrol indungna teh, emakna teh. Pak. Naon deui? Yuh. Isuk mah cuang nyieun saung geuralah. Ameh ulah kahujanan kieu. Da emak tiris pisan yeuh mani gadeg-deg. Bisi asup angin. Ari cek salakina cek bapana. Heueuh nya. Isuk manyong nyieun saung. Tina naon we lah tina hateup-hateup atawa tina dangdaunan loba ieu rengna mah. Heueuh ari cek mamangna jeung bibina. Yuh. Tuh dilolojok loba tihang. Tali loba, awi loba. Keun kawin nu ngalat talina, nu mawa tihangna, nu mawa rengna cek ninina. Cek bibina teh jeung mamangna teh. Cek incuna heueuh ku kami dibantuan. Kami milu. Akina ninina oge kitu ngaminan heueuh. Kami ge arek milu. Ame ulah jan kieu yeuh. Karunya tuh nu bungsu angot pun mun bucis kitu. Kitunya cuang isuk mah cuang nyieun saung heueuh dil geus dil. Brai teh beurang carang cangtihang.
eta mah datu antara parah deui kuntayang deui kalacat kaditu kadi wah rag segala itu halu siring purapun siring itu siring jejek siring wah poho nyeun saung eak-eakan hingga poho nyeun saung eusina nu nyeun saung eusina nu ngingetan ngan kitu jeung kitu mun peuting kahujanan ngobrolna kitu mun kapanasan kitu deui tah kitu lutung teh tampulana lamun keur hujan wah anger bucis teu prak ieu nyieun saung teu marales mu aya mah ulin resep teh ulin boro-boro sakola atawa sakola agama teu mana kitu ge meureun lutung modern lamun daek sakola mah tapi ngan ulin jeung ulin eak-eakanan tara lalebok ieu malahan mah ngan ulin resep ulin eta lutung tah nu mata geus aya musyawarah ogenan rek nyieun saung bolai deui kitu tah barudak abah nyaritakeun lutung ka arah ranjeun nu mata keulah lutung ngaranna ge lutung nu hideung buntutna panjang eta lutung kitu tingkahna heueuh biang lah lutung ieu atuh keprek beudeuy lutung mah ari si lah